Wih, ayo wis serangan. Kowe kameran sugan we menang gope. Deh, pamananya ieu jelema pura rah istuning aing mah ih. Hai. Maaf, teu boga receh. Ih, Neng, orang malah ndek kamenan orang kajen itu boga duit ke urang dinyanyikeun ya. Nyanyi naon tuh? Urang mah teu bisa nyanyi, didinya mah nyasar meureun. Urang mah teu nyasar Neng, geus kajen teu boga duit ke urang nyanyikeun hibur maneh kos bidadari. Haus geura nek nyanyi naon? Dia nyanyi naon aing mah KBG bisa lagu-lagu naon, lagu dangdut, lagu koplo bisa kabeh. Kamu satu lah di dia, di tempat we di mah lebar leungit. Atuh naon di dieu serangan, geus nya lebar leungit di ruyuk. Hatung geus teu jadi geus di dieu kajenting di cuma mos keur leungit lah. Geus geus si Deng dek dia mana Neng? Hamus geura. Tolak. Gandeng. Ih, Neng, soal urang mah merdu. Merdu di mana merebut tuh si Cileng ini tah ini. Kabeh-bena anak dia. Suara yang ada merdu nah, geus aya indit. Indit tadi tuh kamu. Ganggu bae teh nyoh meureun jelema keureut sirah. Aduh, aing. Ruseng. Duh, tuh kontak-kontak ke kabogoh kain. Kabar murid tentang jelema. Ruseng Gusti. Duh. Telah ku coba meminta. Wah, ayo jelema ya. Kosna keur galau eta jelema. Coba ku aing sampeurkeun. Duh, aing sok kontak ya. Enca dah doangan. Ya manusia, assalamualaikum. Numpang cari rezekinya ya, sekedar tata buat makan aja. Beulah deh yang dahar mang, aing ge can dahar 3 poe ya. Gara-gara mikirin kabogoh bae teh dahar aing. Oh tuh, geus ulah galau urang aktif dia urang nyanyi nya. Dengan kan di pedo pun dia geus main kira sirah ya. Geus kira daya nyanyi yo. Telah ku coba. Sial dia, geus main kira dia, nomor 5 bae dia. Sial dia, aing mangkat aing aja dia. Saya betul dah. Sial geus main rieut, pangemen nyasar deui. Itu nomor rieut mah boal aing. Nah, ieu di kabogoh sial jasa. Kurus kering. Awak begang. Lebatin bergadang. Wow. Yang nanti keluar ke bapak. Oh, ini meureun. Badila. Jelema tah keluar tanggal tahu ada benik doang ya kos jelema na ya. Ayo jelema di luhur nu dihandap atuh terang kita jelema beng dek jelema. Wah, aing menikah itu ieu malah. Sugan ku yang diamain ka jenting keluar cau ge. Assalamualaikum. Ning aja. Ada kerja. Mang, urang rek amen ame giat ya luar tanggal tauna. Maganeng mangga. Kayak kenal tonggal cau ya, ganeng bae. Sekarang koin. Bagaimana ya kurang ikut salah. Coba. Aduh, tuh saya pengamen. Mana apain? Iya ya kabogoh sial jasa karena kontaknya. Ini semua anak enggak. Mana lu mah? Woi. Wah, nok, ada. Ya. Ada nanan di lembatan mamodo kos gitu. Terus merinya. Anak budak pengamen aing tuh. Sial aing keur mua tanggal cau. Datang nyanyi teu ngeunaheun bae di hareupeun aing. Ada ku mun bodang. Lalu bisa ulah nok berdosa. Paehna bisi torek juk peureum matana. Bah, ditolak ke koin mata dia. Ya saya lah mangkeng udah lembet tuh. Anu pengamen. Dia kunan aing udah ganyana. Tadi aing keur galau deh, yang diganggu. Ini nyanyi tuh ngeunah sang rombeng. Oh, kalian tangan dah. Brengsek udah. Sia eta jelema duaan. Aing digebugan. Capek aing lulumpatan.
bahagianya jalanannya. Tonjok nok. Oh iya ada pakai bedaga. Tonjok bae. Bismillahirrahmanirrahim. Abu. Bueno, dia macam naon? Dia tonjok ke dahar. Ayo enggak capek ya, Li.